Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng Bandung dugin kareksena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng acara carita. Dina judul carita Jakarana karangan Amburos. Simkuring Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabandungan tudugikeun ka rengsena. Pilih kugalih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggo peuenteungeun unggoning urang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabandungan kasadayana. Rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana bayana. Ayeuna mah di baris naratas bagian ke-12 112 kitu maksudna jeung jujutan carita Jakarana. Sakumaha naskah ieu carita karangan Ambolos anu kantos ditaratas di bagian anu ke-111 na pedaran Mang Dedi kasapiwan jujuna mangsana alam peuting geus aya di kajadian kula-kulampahna si Jupri harita geus hasil maling Nyi Arum deui lo nya. Malah harita atuh jang Jakarana anu ngudag Nyi Arum anu dibawa ku bapa maling nyatana si Jupri. Kumaha tuh para pemirsa lajengan nai cerita langkung paus nama mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Kaayaan alam peuting harita di peleuweungan Jakarana harita kelulumpatan sorangan. Ya Allah, kudu ka mana aing? Tapi lebah-lebah na geus aya gambaran ti si Juha. Aing geus nepi ka sisi wahangan. Aing yakin ieu nu Nyi Arum teh geus pasti si Jupri. Dengan si etana garong anu can katewak teh moal salah di jiga Nyi Arum oge dibawa teh ka guha panyumputan ceuk si Juha mah cenah ayeuna di wewengkon Leuweung Datar ceuk Jakarana bari jeung ngacanteng ngagereneng sorangan we ari panon merong atuh kahareupeun tasieun wahangan anu katempo meuli pararoek jeung barala sarta loba tetangkalan anu jarangkung jeung ngararambu leuweung anu ngahalangan jalan. Kaayaan di eta tempat estuning mata karahalaeun, mata keung sorat cai wahangan anu ngagulidag ka hilir. Eueuh reureuhna boro-boro ning jeda kaayaan peuting. Sok sanajan wanci beurang oge di tempat eta mah katempona teh bong anu geueuman. Jigana aing kudu mentas yeuh. Da kitu ceuk keterangan si Juha oge nya suganya manehna teh teu ngobobodo ka aing nya sanggeus meunang pamikiran kitu mah Jakarana harita geus singkil calana kampretna disilidikeun
calana pangsina geus di singelidkeun baju kampretna nya kitu keneh nepikeun kana tuur disingkelikeun leungeunna oge da bisi baseuh teh meureun sanggeus kitu lalauna tu mimiti juru turun kana beungeut cai cep karasa tiis kana suku mimiti nama atuh ti siheuh heula terus jakadana limbang alaunan sukuna susur sasar neangan tincakeun anu sakira aman jeung teu matak ngabahayakeun da pugu atuh sagalana oge kudu ati-ati jeung waspada. Dina waktu teu lila atuh jakarana geus aya puntaseun belah ditu salamat we terus atuh leumpang deui neruskeun lalampahan ngajugjug ka guha leuweung datar. Ari jalanan nurutkeun sakumaha anu geus diterangkeun ku si Juha teh. Gancangna carita jauh teu burung cunuk angang teu burung datang. Sok sanajan atuh harita. Sok sanajan lumangsungna oge kawilang lila jeung dina kayaan poek peuting sajabat kitu nyorang jalan anu kacida pisan hara-haraeun tapi wanci cerang cangtihang jakarana geus nepi ka tengah leuweung luang liwung rag atuh eureun harita teh bari jeung culang cileng geus nepi ka tengah leuweung geuning aing teh jeung jigana mah geus rek isuk-isuk da geus rada caang jeung roba manuk oge geus disarada. Nah iya kitu leuweung datar teh cek jakarana harita rurata ret gencang atuh kasabudeurning eta patempatan ahli warisna nya jiga nama ieu dalamunku aya dititenan lebah-lebahna akur jeung anu diomongkeun ku si Juha tapi di mana atuh nya tangkal kiara anu gede teh asa teu katempo koloyong atuh jakarana leumpang maju ka belah kidul bari jeung teu eureun nitenan kaayaan lebah dinya. Bekelila keayaan teh beuki caang antuk nama berai katempo ponon poe medal ti belah wetan cahayana koneng umnyang maroncor tina sela-sela dangdaunan jakarana hatena ngarasa lugina sabab ari dina mangsana beurang mah lumampahna bisa laluasa da puguh caang teh jadi moal ngatog teuing jiga ti peuting. Alhamdulillah geus beurang ieu ayeuna mah aing bisa gancang lumampah tapi di mana ka mana atunya ieu teh arum teh aduh karunya teuing kumaha lamun dihukum ku si Jupri si kurang ajar teh dina sajeroning lempang jakarana ngagarenang ngomong sorangan hatena mah ingat ka Nyi Arum malah salempang estuning matak salempang kana kaselamatan dirina tekung selilagok atau anjong ke tempat breh didinya katempo aya tangkal kiara anu gede jeung luhur daunna ge ngarumpuyuk akarna oge geus pabeulit tah jigana ieu tangkal kai teh syukur sia kapanggih jakarana ngarasa bunga nya terus we atuh harita kadang ngadeuketan terus muruh ka tukangan eta tangkal breh didinya aya batu segede awak muning anu rada katutupan kudang daunan jeung arei-areian nya terus atuh disingraikeun ana breh teh katempo lawang guha geuning teh sanggeus kitu atuh harita kene oge terus asup ka jero leumpangna lalaunan pisan bari jeung iatna tur waspada da puguh bisi aya musuh anu ngintip ka manehna teu lila jakarana geus aya di jero eta guha terus ngajanteng atuh bari jeung rurat teret kencang ngatuhu bari jeung nitenan kaayaan di guha estuning sepi jemping sasaha ngan katempo aya paperabotan hungkul anu pabalatak jeung sapak anu geus butut batok jeung piring seng patinggal loler jeung ramat lancah anu pasurawat jigana bae guha teh geus lila kosong meureun anu ngeusian da puguh apan Mbah Badrowina oge jeung anak buahna parindah ka lembur Sindang Sari jika nama iya benar guhana mah ya tapi jika nak kesila kosong terus dibarawa ka mana atuh Nyi Arum kitu cek jang jakarana berjeng terus atuh lelempangan di jero guha mariksa kaayaan di eta jero guha cesrikna ungat tempat ditempoan tapi keukeuh Nyi Arum jeung si Jupri teh eueuh di dinya nya atuh sanggeus puguh kitu mah kontoyong atuh harita jakarana kaluar lempang deui meuning ngalenghoy awakna karasa lungse pikir pinuh
sarta loba pisan kahariwang sok sieun dirina teu bisa manggihan Nyi Arum atawa sok sieun leuir teuing datang inggih si Jupri kaburu hasil ngalaksanakeun kahayangna gontoyong jakarana atuh leumpang terus mulu kahandapeun tangkal kiara geek we terus diuk dina akar anu ngarengko. Nyi Arum di mana atuh saya teh Nyai ya akang milarian Gusti Maha Agung nah bet aya we gogoda teh jakarana harita diuk sorangan bari jeung kahuhulang ras ingat atuh ka Nyi Arum alias bebene. Nah ras inget teh atuh kana mangsa ka tukang-tukang anu geus lila kaliwatan samalah make jeung rus ras inget teh ka Nyi Mayang malah inget di kana sakabeh omonganana anu harita kung si menta sangkan ulah mika ijid jeung ulah mika ngewa ka dirina samalah ayeuna mah sagalana oge kaharti ku jakarana nya kunaon atuh Nyi Mayang bet ngomong kitu ayeuna mah jawabanana geus kanyahoan nu tetela geuning Nyi Mayang teh anakna Mbah Wadrowi salah saurang jalma anu geus ngabinasa indung jeung bapana asli renghap jakarana narik napas anu panjang. Nyi Mayang hampura ka akang teh anu teu bisa ngabales kana kacinta Nyai jeung deui Nyai mah teu salah jeung teu boga dosa da anu boga dosana mah si Badrowi samalah Nyai mah geus ridho ngorbankeun diri keur ngabelaan akang. Nuhun Mayang cek jakarana dina hatena tapi sabut keur kitu teh ngadadak atuh curinghap sarta terus ngorejat sabab ngadenge sora awewe anu ngajerit minta tulung anu geus moal salah deui eta nyora si Nyi Arum da puguh geus apal pisan. Tolong Nyai nya atuh sanggeus kitu mah blesat harta kereja kana lumpat rek buru ka pelaba datangna sora anu kadengena teh aya di kiduleun nya atuh teh kungsi oge harita keneh geus anjog ka hiji patempatan breh didinya katemu wae saurang awewe anu keur diuk di sisi jurang ari leungeun di talian atuh ka tukang meuni paguh pisan sarta awakna oge dicangcang kana tangkal kai ari hareupeunna saurang lalaki anu awakna teh geus dibubuligir ngan uku tinggal kahandapna we anu make calana komprang nu teh lian iwatis Jupri anu keur nyang hareupan Nyi Arum anu awakna harita geus ngadeg sarta beungeutna pias. Baksat setan Indonesia sin jauh untung wani-wani ngaganggu kain bikin aing bisa meninggal di paet di Batam kudu ngalayanan manusia iblis kawasia. So kadinya Nyai anu geulis pek wae rek ngomong naon oge lah. Akang mah moal ambek sabab sagedeung deui oge Nyai teh bakal jadi milik akang sorangan. Sarta moal aya nu nyoro. Teu kudu ingat ka si jakarana lah. Puh. Sabab anu kada diemut mah saya Nyai teh. Ngan ukur ka akang akang Jupri teh. Si Jupri harita ngomongna kitu bari jeung cicidu suruh ngasrenge estuning matak gemes sayang nyabok. Amit teh suri najis teh si aing mah lamun nya sia teh aya kawani gancang geura lepaskeun tali aing sia sok leungeun aing ieu urang tarung patutunggalan nepikeun kaya nu paeh antara urang duaan sok saburukeun sia teh laan sia teh leungeun aing laan sia teh laan. Aduh molotot bari jeung nyarekan lak-lak dasar ka si Jupri anu harita kur suruh ngasarenge malahan Nyi Arum nangtang gelut patutunggalan ka si Jupri ngadenge kitu si Jupri ditangtang ku awewe cakakak atuh harita. Aing mah bat pukul ke ngajak gelut ka akang ragamang leungeun si Jupri ngadeukeutan ka Nyi Arum nu maksudna mah arek ngusap pipina cenah anu katempona meuni lemes tapi saacan oge nepi tukangeunana aya sora tangtungan laki anu nyentak ka manehna. Jupri gurubug atuh harita wak si Jupri harita kade ngagurubug malahan hampir ngajengkang ka tukang da puguh bakatku reuas teh goblok sia reuas aing. Si Jupri kukulutus tapi bari jeung terus koreat hudang malahan marek ret ka tukang breh ka tempo jakarana geus ngabedega nangtung. Nyi Arum harita kade oge nampok kitu teh dinya geus aya jajak anu dipika cinta ku manehna puguh we atuh meurikeun ka bunga. Kang Jaka tulungan geus atuh Nyi Arum ngagorowok ka jakarana malahan mamenta ditulungan cenah
Nempok itu mapuguh amarah Jakarana menikeun ka mudig-dig lantaran naon haten haterido nempo ababe dipikat cinta na di talian dibincang bari jeung dicangcang. Jupri, nyaan siamanya teu bisa disabaran pisan ku aing. Sakitu ku aing geus diberi kesempatan oge anger we sia mah. Teu ngarobah pisan laku lampas nu salah. Hahaha. Geus lah. Teu kudu loba bacot sia Jakarana. Sabab ayeuna keneh sia kudu modar ku aing. Babarengan jeung anak si Gubu. Dasar manusia iblis sia. Sia anu geus pantas modar mah sia. Sia goblok. Anu kudu modar. Sabun si Jupri harita kene narajang awakna nyuruntul rek nubruk ka Jakarana. Tapi ku Jakarana oge harita diantap, teu diantap. Awakna si Jupri saklati papat betajongan suku kanu katuhu dieusi ku tanaga sapiruna. Yo cengkang. Awak si Jupri harita kene ngajengkang ka tukang terus nang karak bengkang. Si Jupri atuh ngagurowok ngagoak da puguh atuh bakat ku nyeri. Tapi kulantaran manehna mah geus nafsu pisan korejaat eta harita kene oge hudang. Harita sarta kanyerieun dia awakna mah geus teu dirasa. Amarah ngagolak miluhan jero dada. Si Jupri atuh manehna kalap sarta kapanasaran hayang bisa ngabinasa musuhna pikeun males pati anu jadi guruna. Saburut atuh harita narajang deui. Awakna ngajurelat atuh luncat rek ngarontok ka Jakarana. Tapi dina kayaan kitu Jakarana sukuna sakilat najong batu gede segede anu aya hareupeun. Gerakanana astuning kacida pisan cepetna. Hiu. Batu segede peureup harita teh ditajongkeun ku Jakarana. Pas pisan kana tarangna atuh meuli kocak dengek harita si Jupri teh. Ngagorowok awakna oge ngabangkieun atuh ka tukang. Nyatana kana sisi jurang ari tarangna boborowot ku getih nyapuguh we atuh. Beungeut si Jupri jadi beureum es nuning matak pikasieun. Sabot keur kitu disusu ku tajongan suku kenca Jakarana. Hiu. Jebron cengkang awak si Jupri harita kene ngajengkang terus ngalayang rag-rag ka jero jurang anu lungkawing gurawes jeung loba babatuan anu sareukeut. Harita kene oge si Jupri ngagorowok muni lamban ting saleor ngandung aweuhan. Estuning matak pikahariwangeun sanggeus kitu jeep kaayaan di dinya teh jadi jempe. Sora si Jupri terus teu kadenge deui renghap atuh Jakarana rumenghap bangun anu berat. Kanya ka abi tulungan abi tos teu kieu cangge. Ceuk Nyi Arum muni sarak sorana teh. Da harita atuh keur ngahuhuleng Jakarana teh. Reet atuh ka Nyi Arum sarta terus disampeurkeun. Kanyaka kumaha kan teh sabios. Akang mah teu Nyai. Nanging kumaha pamisadira. Kang alhamdulillah abdi teu sabios Kang. Saya akan kabujang sumping tapi luka pami. Bener kan? Ke paminta kabujang matang tos kasabang ku akang oge. Akang anu bakal urgauna.
ngarugal kunang gitu kan. Nya subuh dugal we atuh. Ngan mang tangtos akang teh bakal kapayun aku si Jupri. Akang menesok itu aja tante. Kan enakan itu pandangan abi buka sayana. Monrek upload Ani terus teu cangkel kan. Ya aruma teh minta jakarana sangkan gancang-gancang halaan tali. Anu haritan ngabolitan leungeun jeung awaknya Arum. Nya sanggis kitu mah tu harita jakarana ngalaanan tatali dipake nyangcang awak jeung leungeun Arum. Dekung sila oge geus rengse sarta ayeuna mah atuh nyeleungeun Arum geus bebas breh katempo atuh pigelang leungeun merikeun ka beureum. Nagaralang tapak tambang da puguh di talian sapeuting japut. Kang Jaka, eta aya di mana? Oh, urang tinuju aya di lebat leuweung datar tempat penyumputan si Jupri jeung wadia baladna. Kan ayo urang enggal bangsul milih abdi margi abdi sieun dia dieu mah teh mani asa karareueung milih aya maung anu ngarontok. Ceknya Arum ngajak ka jakarana sangkan gancang balik ti eta leuweung. Bari jeung culang cileung segaruh pada puguh ngarasa sieun. Hayu atuh Nyai. Da puguh mohon leres pisan. Kedah enggal-enggal ngantunkeun ieu tempat be aya bahaya. Nanging perjalanan ka lembur teh kalintang pisan tebihna. Bami urang mapah teh mah nu biasa, tangtos bakal lami dugina. Teras kada kumaha tuh Kang? Esok sanaos tapi oge kekewe urang teh atuh kada ngareuyeul. Nyai, teh keabotan pamiku akang bade dipangkon, teras ku akang bade dicanak lumpat supados enggal. Ah, gitunya. Anah mana naon Kang? Oh. Ya. Mana naon? Ya moal atuh. Da moal aku kumaha aku akang oge. Ya mangga atuh. Anu ngiringan wae nanging kadenya Kangnya cekenging bangornya kade cekenging rumpu rampa. Atuh karampa mah kedah atuh. Pana kada kumaha meureun lesot. Tapi moal janji akang mah moal kitu. Ya mangga atuh abdi mah ngiringan bae Kang nanging kadenya Kangnya cekenging bangornya. Kade cekenging rumpu rampa. Nya moal atuh janji akang oge mah kitu atuh Nyai piraku atuh. Mangga atuh ari kitu mah. Nya sanggis kitu mah. Gep jakarana kana awaknya Arum. Sanggis kitu Bismillahirrahmanirrahim. Hiup. Ciung atuh hari kena luncat tarik pisan. Awak jejeretan saking ku tarik-tarikna. Bangun anu teu napak pisan kana taneuh. Ari Arum atuh harita puguh we merikeun kasoak. Harita muntang pageuh pisan teh serikat dipaparket bak kana awak yang jakarana. Ari panon dipeuremkeun da puguh sieun raglag cenah. Sanggeus aya sawatara waktu lilana. Harita teh wanci bada asar. Jakarana atuh geus anjog ka lembur Sindang Sari. Terus atuh awak Arum teh diturunkeun. Da puguh atuh asa kurang hade ari kudu terus nepi ka imah mah. Jeung pasti sakur urang lembur anu nyaraksian bakal karageteun da puguh datangna ngadadak pisan. Alhamdulillah alamin Nyai. Tos dugi aya mayu enggalan urang mapah. Biasa-biasa we aya namanya. Da tos dugi ka lembur. Leras pisan geuning kan. Mun ayo atuh enggalan tuh Kang. Yuk. Bral dua anak lalumpang biasa. Muruk ka jero lembur. Rada anggan keneh muruk datang ka imah mah. Di jalan harita gukok atau amprok jeung urang lembur Sindang Sari. Anu kitu we keur pating rariung nya barang nempunyi Arum jeung jakarana geus daratang mah kalawan salamet sarerea ngarasa bungah gumbira. Teu kacatur lampahan di jalana. Telila oge geus nepi we ka imah Nyi Arum. Malah dibagiakeun ku indung jeung bapana jeung kudu sakunu aya di dinya. Sakabeh merasa bungah jeung logena. Nya kulantaran di dinya teh loba jalma-jalma anu ngarariung.
Samalah aya Bapa Lebe, Abah Uka, Patua Kampung alias Pak Ici, Mang Japar jeung Kokolot Tembur anu sejena. Anu sarua alah mangsa cekap waktu cukup para pemirsa. Rupina ieu carita cag urang tundah leuwih ka dieu kumaha lajenganana insyaallah manidi baris naratas dina bagian anu ka 13 nya. Hatur nuhun lo ku Mang Rupi perhatosanana ujeng kantun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana bae ayana. Alhamdulillah rabbil alamin. Urang tiasa ditepang daukeun deui sareng acara carita Jakarana anu ayeuna baris tarata sebagian anu ka-13 nya. Sakumaha anu kantos ditaratas di bagian anu ka-12 pedaran Mang Dedi kahasapi wanci dina mangsana bedarkeun kaayaan alam pasosore di lembur Sindang Sari khususna ka Nyi Arum anu harita hasil atanapi kasalamatan anak kajaga kujang Jakarana malahan mah anu jahatna satana si Jupri harita mulai anggrag-grag kajurang tekadah di uningakeun pasti kana maotna telonya. Malihan mah harita dina mangsa asar teh jang Jakarana geus hasil mendakan Nyi Arum malah tos dugi ka bumina. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung paosna mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana kade hilap like, subscribe, komen sareng lonceng. Nah kitu nya. Atuh nuhun lo mangga urang Bandungan caritana.
Tonggeret ngesngar di sarada mapaesan keayaan alam sore harita khususnya di lembur Sindang Sari. Breh atuh harita dua tangtungan jalma kerlempang paduduaan. Horeng si mana horeng jakarana ngagendeng nyatana Nyi Arum Rengganis teh. Saja jalan guk-guk jeung jalma sejen. Harita keteh pada ngabagiakeun ngarasa bunga. Yen Nyi Arum aya dina kaayaan salamet. Nya sanggeus tepi atuh harita ka imah khususna ka bumina bapakku. Kabeh-kabeh jalma ngarariung harayang nyaho kana lalakonna. Sok sanajan rada capek keneh oge jakarana harita teu talangke. Langsung we ngabuih ngadongengkeun kajadian anu tadi geus karadapan. Dina mangsa nyalametkeun nyatana Nyi Arum Rengganis tina cangkerman si Jupri teh nu dipungkas ku si Jupri anu pinanggih jeung ajal. Naon sababna lantaran awakna ngoleang ragrag kana jungkrang anu jero pisan di wewengkon leuweung datar. Nya atuh sakur-sakur anu ngadarenge masarea oge mending garogodeg bari jeung kumecrek. Samalah loba anu terus ting berigidi dapugu atuh ngarasa sieun jeung dinggiapeun. Nya sanggeus rengse jakarana mungkas sakabeh pangalamanana. Tah mung sakitu kajantenan nu karandapan ku abdi teh. Nya pamugi bae teh seret ayeuna kapayun lembur Sindang Sari ieu kitu deui sareng lembur anu sanes-sanesna. Teu diganggu deui ku nu jarahat margi ayeuna mah bahwa Drowi sareng putrina oge anak buahna tos teu araya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngarasa bunga iteh sarta kacida pisan tumarimana kana sagala rupa perjuangan hidup kasep nu kacida gedena. Naon sababna anu geus bisa hasil ngarebut ieu lemur tina leungeun jalma-jalma anu jahat? Muga-muga we sagala rupi kahadean hidup cek kasep menang babalas kudu maha kawasa. Kitu cek Bapadu tua atawa Pak Ici ngomongna menikeun kadaria minangka ngawakilan kasakumna warga lembur Sindang Sari nganuhunkeun kajang jakarana. Ngadenge kitu pok atuh harita jang jaka. Amin Pak. Hatur nuhun. Nya sanggeus kitu mah jero atuh ngarobro deui ngaler ngidul ngulon ngetan. Sagala diomongkeun. Sakabehna medar lakon anu karandapan ku maranehna sawang-sawangan. Dina mangsa lembur Sindang Sari dikawasa ku Mbah Badrowi almarhum. Nya sanggeus kitu mah sanggeus sawatara waktu lilana anu ngorobrol teh mimiti atuh ngurangan. Malah geus nganarungtutan baralik ka imahna masing-masing. Sabab mangsa alam harita teh geus maju kaburit. Jigana sakedeung deui oge mangsa caangna beurang bakal ditutup ku poekna alam peuting. Jangkrik-jangkrik harita geus disarada mapaesan kaayaan alam khususna di Sindang Sari. Gaang munireang jangkrik pating tirilik jigan milung bang bungahkeun. Jigang mangbungahkeun kaayaan lemur nu ayeuna neut-neutan deuk bebas deui. Dina mangsa alam peuting harita kira wanci bada Isa. Bapakku jeung jang jakarana kitu di Mang Japar di baturan Ajo jeung Samid anu teweleh tara tinggalin. Harita teh keur ngarariung dewe ditepas. Tapi ayeuna mah ngobrolna teh salse. Samalah mah bari jeung diselang-seling ku barang dahar bala kecerakan. Sakapeung sok bari jeung sasarengehan seuri jiga anu galumbira pisan. Ayeuna mah gahar kaayaan alam teh. Jigana bae atuh ngiwiringkeun kaayaan warga masyarakat Sindang Sari. Nu ayeuna sarerea hatena ngarasa tentrem, toh loba kahariwang jeung kasieun oge kakeueung. Mang Japar, abdi jang aden.
Punten abdi teh bade tumaros. Ari perkawi si Oded terasna kumaha eta teh Mang? Oh, sumuhun. Duh, punten Jang Aden ieu teh telat Mang laporan teh. Beres Jang Aden. Beres teh beres kumaha Mang? Ayeuna mah asal geus ludes tah. Atawa lunas sabab si Oded oge parantos disetorkeun kanu berwajib. Jang Aden kantu narima hukumanana we. Alhamdulillah atuh bami kitu mah. Tos ring sagarupina mut paginten. Nya Jang Aden ayeuna mah nyana tos rengse tapi masih kene aya we anu sarupa deui anu teu acan rengse teh ke. Na perkawis naon ieu teh Mang? Anu teu acan rengse teh cobi abdi hoyong terang. Jakarana nanya bari jeung katempo rada kerang-kerung. Sabab ngerasa heran, da ari ceuk pangrasana mah sakabeh anak buahna Mbah Wadrobi teh geus katewa kabeh. Kulantaran Jang Jaka bangun rungah ringe, cakakak Mang Japar harita. Ih, kagumu jeung aya naon deui cek lalausana sumuhun eta oge Jang Aden. Aya hiji deui anu can rengse teh sok we taroskeun ka pakuwu. Ku salira we. Mang Japar harita ngomongna kitu teh bari jeung sasarengehan siri kitu deui atuh si Ajo jeung Mang Samin ngadon kitu we pating sarengeh ka manehna. Nyapuguh jakarana teh jadi ngerasa heran. Atuh reet ka pakuwu anu nuju maseme harita teh. Punten pakuwu aduh abdi teh janten rada teu ngartos ieu teh. Ugi we atuh salira Bapak enggal ngudingakeun ka abdi. Dio ieu teh Jang Jaka terus kulantaran salila ieu Bapak teh geus ngarasa kacida loba kahutangan budi ku hidup teh. Bapak moal panjangnya omong dek langsung kana buahna dek langsung kana pokona. Sumuhun perkawis naon teh atuh Pak? Kasep. Bapak rek nanya ka hidap dieu mung pengloba barudak di dieu. Cik, kumaha saumpamana hidap teh rek diangkat jadi anak minantu? Nah kira-kira na hidap daek atau napi tong seri Kasep ngadenge kitu Jang Jaka elengehan janten kumaha maksud Bapak teh. Kasep hidap teh rek dikawinkeun ka anak Bapak heueuh si Arum Rengganis anak Bapak nungan hiji-hijina cik. Kumaha kira-kira na hidup daek da sapiraku ari nolak onaman. Oh da ceuk batur anak Bapak teh gelis. Ci sok atuh geura jawab dah daek kata napi aduh naon ieu teh. Pakuwu harita tumanya muni merak panon mencrong ka jakarana anu keur diuk bari jeung radang hulang-hulang bangun keur mikir. Tapi arjana jero hatena mah geus noroweco ngomong sorangan. Sok, aduh naon tadi? Ya jero hatena atuh Jang Jaka perang sabil. Kumaha pikeun ngajawabna malahan mah ngahulang nagara dalila. Duh ai ngajawab langsung. Daek, duh era ngomongna aing ari nyebut embung dah hayang pisan atuh tapi nahanya da aing teh lalaki. Mending jawab anu jujur. Dah heueuh atuh teu patukang tonggong jeung hate. Jang Aden,
kumaha daek atawa henteu teh kalakah nyiwitan kertas gitu. Paku harita ngagebrag dadaku nama atuh harita neka pias jang jakarana teh na celengkeung teh harita si Ajo. Anya kahe tom cok atuh gara jawab atuh daek gitulah. Tong pura-pura apaan cenah akang teh bogoh kan yang arum. Ya, isi direbut batur gora ai harese mah. Si Ajo harita tongmo milu nimrung kana omongan Paku. Samalah bari jengces cekikik seserian jeung cungar cengir. Atuh teu kacida pisan jang jaka teh erana mun dipoksangkeun kitu. Sok jang entong au bu ame meni hararese. Aduh, mangga abdi ngiringan nampi. Rai atuh beungeut jang jakarana harita teh meni bareubeum da puguh eraku bapaku ari Mang Japar jeung si Ajo katut sami durana paping sarenge harita teh. Tah kudu kitu tong hararese atuh ai lalaki mah. Jadi hidup teh geus narima kana pamenta ti bapa. Nampi pakubu entong make kubu atuh bapa we hungkul. Apaan pi bapaon ieu. Nah, ayeuna mah tinggal nyiarumkeun urang tanya ieu. Da ceuk pangrasa mah anak bapa oge moal nolak kade dikawin ku hidup mah kasep. Itu ceuk Paku. Berjeng terus ngageroan ka Nyi Arum anu keur aya di tukang jeung indungna. Nyai, kadieu heula adaking kodong, amaya perlu yo. Ngadenge bapana ngagentraan teh hareup. Nyi Arum teh harese harita oge seleudeuk nyampurkeun da puguh lain keur di tukang-tukang teuing. Tapi ti tadi oge Nyi Arum mah keur ngadadengekeun obrolan bapa jeung jakarana tukang nun panto patengahan. Nya atuh dina mangsana kadenge bapa ngagaroan teh kung selila oge torojo bari jeung rada ngaleper. Aya pikir saha naon emak? Cek Nyi Arum pura-pura. Dia sok dia heula ieu. Sok dia heula teh bapa rek aya perlu ka hidup. Paku harita nitah diuk ka Nyi Arum. Kalawan teh talangge atuh Nyi Arum teh geek diuk deket bapana. Rakyat panuna ka jakarana anu harita katempo keur diuk bari jeung ngeluk tungkul. Sabot keur kitu jo si Ambu terus milu diuk gigireun anakna. Lah geuning syukur Ambu. Kamana wae mun dijempling. Aya weh di tukang. Kieu itu sok-sok diuk deui tah. Sok. Ama teh aya perlu yeuh. Nah aya naon amanah mun asa raruas teuing ieu teh cik atuh karuas teh tong di piara wae ayeuna mah geus rada bebas meureunan urang teh. Nya ke coba kalau bata tanya Heudang ge oge tangtu Ambu ge bakal nyaho meureunan. Nyai Abdi emak. Ayeuna bapa rek nanya ka hideuk. Sarata kudu dijawab kalawan jujur. Teu kudu era jeung teu kudu asa-asa. Naon sababna? Sabab hidup teh geus cukup dewasa. Pikeun hirup ngawangun rumah tangga. Janten kumaha maksud emak teh? Cek Nyi Arum pura-pura teu nyaho. Padahal mah ti tadi keneh geus nogel tukangan panto. Tumanya kanu jadi bapana pura-pura nu can ngarti. Sok padahal mah Nyi Arum teh geus nyaho ti tadina oge. Geus ngadenge kana sagarupana, tapi da puguh era. Jadi pura-pura nu teu nyaho weh pikeun nutupan hatena anu ratu jajantung teu puguh rasa. Gelis anakin anak bapa. Abdi emak. Tong ngadeg-deg tenang. Dengekeun sing saregep. Kieu geura ieu. Ama teh boga niat hayang ngangkat minantu ka jang jakarana. Anu tangtun oge bakal jadi pisalakieun hidup meureun.
kunaon cenah bapa milih Jangjaka? Heueuh, tangtu aya sababiahna. Ari sabab nu kahiji bapa teh geus nyaksian sorangan kana sikep jeung kapribadianna. Anu kadua hade laku lampahna. Nu katilu leket kana ibadahna. Ari anu kaopatnya atuh katempo ku panon sarea oge kasep jalmana. Jadi jigana pantes payus. Lamun sok jadi salaki nyai disebut lagi pariuk mangih muka kemudian cik kumaha hidup arum narima atawa nyatu nyai sok kayaknya gerak jawab dambo ge satuju hidup rek laki rabi jeung jakara nama sok teu kudu era-era geura sok geus ilaharna we ari awewe jeung lalaki anu geus dewasa mah kudu ngabangun rumah tangga. Sok we ya atuh tong tungkul wae jawab kadinya kalakah ngedelan baju kas pejuh wae atuh. Ambu tong ditereg teuing atuh. Aplen leno tenang. Ya, sok atuh geura jawab geulis. Amat geus teh sabar hayang geura ngadengkeun jawaban ti hidup. Cek bapakku bangun anu geus teh sabar. Panon neutip ka Nyi Arum nu jadi anakna. Kumaha ari Jangjakarana? Ari Jangjakarana mah nempuh Nyi Arum anu kalah tungkul teh nya. Jadi bekitu puguh rasa deui. Sababna osok ingis Nyi Arum teh ayeuna nolak ka dirina sarta robah pamadeganana. Kitu deui atuh Mang Japar Ajo jeung Samid sarua ngarasa geus teh sabar hayang geura-geura ngadenge kana jawaban anu deuk diucapkeun ku Nyi Arum. Sanggeus meureun aya kana sawatara waktu mah katempo Nyi Arum teh narik napas malahan mah terus atuh harita tanggah. Sok we ya. Emak, Bu, nya sok. Mangga abdi mah pade miringan wae. Hale. Aja maca aja bogohnya. Da eta mah tuh barang tutup omongan Nyi Arum ana cakakak teh atuh haditan. Si Ajo bari emprak-emprakan terus lompat ka juru gutak-gitak atuh harita di juru imah. Bari jeung sagarupa maklum tukang heureuy. Nyi Arum anu sakitu ngomongna teh samalah terus luk ditungkul. Pipina katempo meuni bareubeum tapi ari hate leutikna mah Nyi Arum teh kacida ngarasa bagja jeung bungah. Naon sababna lantaran dina waktu anu malila deui tangtu dirina bakal laksana ngawangun rumah tangga jeung Jajaka nu nepi ka cintana. Sadengkeun Pakuwu jeung si Ambu barang ningalikeun atuh kabeh oge kana laku lapahna si Ajo gutak-gitak bari jeung engklak-engklakan atoh meureun muncul jelema mah ari Pakuwu atuh jeung si Ambu tu di anu sejena barang ngadenge jawaban Nyi Arum kitu teh nya puguh saleh oge atuh ngarasa bunga komo jakarana khususna hatena teh meni asa ngemplong asa copong bumi alam asa beuki lega bae samalahan geus ngambayangkeun kumaha lamun engke manehna hirup babarengan jeung Nyi Arum. Tah geuning geus aja diuk deui si laing Bunga abimna Pakuwu. Katarima kabungahan si laing sok diuk. Nah geuningan kitu jawabanana teh. Sok sanajan rada hararese oge atuh antukna hidup teh daek sarta narima nuhun Nyai geulis anaking anak ama. Ama teh kacida pisan ngarasa bungah jeung bagja. Tah
ayeuna tinggal urang nangtukeun waktuna euy. Ari ceuk hayang ama mah geus lah teu kudu lila-lila teuing. Urang gancang-gancang ngaresmikeun ngarah Jongjon jeung ngarah ama teu loba pikiran itu jeung pikiran ieu heuh. Ulah boga di pikiran anu teu parugu. Saur Bapak Kuwu harita teh beri rutret ka Nyi Arum jeung Jakarana. Pok atuh si Ambo Bener pisan gitu amana. Ambo oge satuju atuh ari geus papada daek mah tong dilila lah sok we yader kalinya. Ngarah Ambo geus buru-buru gancang-gancang boga incrut. Si Ambu bangun anu geus kacida teh sabarna teh. Paroman biar marah mai bunga. Bunga pisan Ambu mah. Amanah. Jang cik sok nurutkeun hidep. Nah arek iraha waktuna. Ari ceuk pamikiran atawa jeung kahayang ama mah tong lila teuing. Lamun bisa emahnya bulan ieu we. Atawa bulan hareup cik kumaha hidup satuju lamun kitu. Kieu Bapak. Kumaha pami abdi mundut waktos anu lamina sasasi. Sabab margi abdi teh kedah masihan heula wartos kapun Bapa kalih pun biang di Pasir Nangsi. Sajabina ti kitu abdi oge kedah ngawartosan pun paman anu di lembur Pasir Layung. Sareng kedah nepangan heula kersana Aki Wirajagat guru abdi. Kumaha upami kitu kawidihan. Jadi waktuna sabulan deui terus pisan. Nasok atuh Bapak oge satuju tah. Dimimiti poe isuk Bapak arek ngamimitian nyadiakeun naon rupa sangkan dina waktuna. Bareres sakabehna bisa lancar kalawan nyugemakeun. Tah, anu bakal mantuan migawena nya geus biasa we Mang Japar Jang Ajo jeung Samid. Nu kuring dibere pancen euy. Pikeun mantuan ngatur-ngatur sagarupa nu dibutuhkeun cik. Kumaha Mang Japar? Abdi. Da, jo. Mid, abdi. Daek mere bantuan ka kuring. Bapak Kuwu tu manya heula bari jeung rutret kanu tiluan. Mang atuh Pak Kuwu tangtos we atuh Mang mah sadia sayogi tanaga jeung sagarupina kanggo ngabantu kana sagarupina samali Mang teh ngering bingah jeung Bagja neng Arum teh bade rendengan sareng Jang Jaka. Mang Japar ngawalon kana caritaan Pak Kuwu bari jeung gahar gumbira. Malahan mahatena atuh pisan da memang satuju lamun Nyi Arum ngajodoh jeung Jakarana teh. Ngadenge atuh kitu Pok Pak Kuwu harita. Syukur atuh Japar aya kitu mah euy. Tapi kumaha ta ari si lain jo? Jeung sami cik nah daek ngabantu ka kuring. Mangga bakulah tanggal sok abdi mas tenaga abdi mah disadiakeun. Mid sami abdi oge Pak Kuwu teu kedah hariwang honcewang lah terang beres sagarupina moal aya kakirangan. Atuh Ajo jeung sami duanana hadeta hampir meh bareng ngawalon. Nya atuh geus puguh kitu mah sararea oge harita ngarasa bungah jeung lugina oge Bagja. Malah sakabeh babadamian teh dianggap geus rengse we. Malah terus disambung ku ngobrolkeun anu sejena. Samalah hampir parat tepikeun kawanci tengah peuting. Nu saterusna mah atuh Mang Japar Ajo jeung Samid aramitahan arek balik ka imahna sawang-sawangan. Samalah Jang Jakarana oge milu amitan sarta ngarerem heula di imahna Mang Japar. Da bugu bisi kurang hade ari kudu di imah Pak Kuwu mah. Sajabati kitu teh kudu ngajaga kana omongan batur bisi. Aya nu salasang kada puguh ari omongan manusa teh sok tara aya anu sarua.
Kasubri para wargi, panjangna alam puting dina ieu carita teka caturkeun urang jojo ringkasna bae. Kocapning kana alam isukna harita teh. Kira-kira wanci hanut moyan, jakarana pamitan heula ka bapa kubu sakula warga, jeung dade atuh ka Mang Japar kitu deui ka Ajo jeung Samid. Ari maksudna mah deuk balik heula ka Pasir Nangsi, deuk nepungan Abah Dirja jeung Ambu Rasti nu jadi indung bapa kukutna. Malahan mah harek ngomongkeun sakabeh pamaksudanana. Nya atuh geus sagala rupana ditepikeun mah komo dari kawina oge atuh ka Nyi Arum saurang mojang anu geus teu beureup deui pikeun si Abah Dirga jeung si Ambu Rasti mah. Nya puguh we duanana jigana ngarasa bungaheun. Samalah jakarana oge teu poho nepungan anu jadi pamana. Anu nyatana Aki Wirajagat katut si Imong sangkan daratang dina mangsana. Gancangna ieu carita Niti wanci nu mustari nincak mangsan utama. Sabulan geus kasorang, poe harita jakarana jeung Nyi Arum geus laksana laki rabi kauntun tipung katambang beas disaksian ku sararea. Ubah Dirga jeung Ambu Rasti anu teu weleh gumbira jeung umbara Cimata ari Aki Wirajagat jeung si Imong oge aya. Para inohong lembur sakabeh ngumpul sakumna warga lembur Sindang Sari meh bareng daratang sakabehna marilu Sukabunga. Kitu deui anu jadi pamana nyatana Jayarana harita geus datang bari jeung mawa babawaan kana kareta kuda nu kacida pisan lobana. Samalah sagarupa kaperluan biaya hajat oge sakabehna ditangkes atawa ditanggung sapinuhna. Dapugu atuh jakarana teh hiji-hijina ahli waris ti kulawarga. Dina poe harita sarerea ngarasa bungah jeung bagja nu teu aya hinggana. Jakarana jeung Nyi Arum anu geulis jeung nu kasep nyanding nu kasep estuning pantes kawas. Ngarendengna teh estuning nurub cupu mata kresep anu nempo. Ti syarat harita Ambu Rasti jeung Abah Dirga baralik di ka Pasir Nangsi. Tapi terus we nganjrek atawa dumuk di lembur Sindang Sari. Nu puguh Nyi Arum jeung jakarana embung paanggang embung pajauh jeung anu jadi kolotna. Samalah di tempat gendi mah bapa kubu anu geus lila teu dieusia dapugu titinggal kolotna anu geus tilar dunya. Sedangkeun ari Aki Wirajagat mah jeung si Imong harita baralik dewe katutugan Gunung Gede sok sanajan ku jakarana diandeg di halangan oge. Tapi si Aki Wirajagat mah keukeuh peuteukeuh hayang balik bae da memang hirupna geus betah di tempat anu sepi jempling anu jauh tina karamean. Panjangna alam beurang teka catur dina carita ayeuna urang kocapkeun harita teh alam putingna. Kaayaan di pelemburan khususnya di lembur Sindang Sari di sepi jempling dapugu sakabehna oge ge sarare
ngan anu kadenge teu ukur sorakoh kolwe ti kajauhan anu ditakal tarakolan ku rondak. Dina kayaan kitu jakarana atuh jeung Nyi Arum harita duanana geus arasup ka jero kamarna. Duanana sarua ngarasa bungah jeung bagja. Ceuk pangrasana mah alam dunya teh nu manehna we duaan batur mah ngalalontrak ngan ukur duaan dina mangsa harita mah. Jakarana jeung Nyi Arum harita keur ngarobro bari jeung diuk dina sisi ranjang. Nyai, alhamdulillahnya ayeuna mah urang teh tos resmi laksana ngahijrah ki Rabi. Akang kalintang ngaraos bingahna. Kumaha pamisalira? Sami ngaraos bunga atanapi Kang Jaka. Sami abdi oge ngaraos bingah tur bagja. Margi ayeuna mah urang tiasa sasarangan salamina. Sakumaha cariosan akang waktu di payun anu bade nyarangan ka abdi salamina. Ceuk Nyi Arum ngawalon bari jeung imut meuni manis. Nyapuguh we atuh jakarana teh meuni gregeteun nempo kitu mah. Hatena jadi deg-degan. Sabot keur kitu ku siwa jakarana teh ngodok saku bajuna. Malah terus ngaluarkeun bungkusan leutik telila terus dibuka. Kang Jaka. Naon eta Kang? Nyi Arum tumanya bari jeung teu pada hiji barang nu aya dina leungeun jakarana. Mutayalian ti kongkorong pamere indungna teh almarhumah. Nyai, Kah? ieu teh kan kalung berlian. Kapungkur mah kagungan pun biang ieu teh anu dipasihkeun ka akang. Kumargi ari akang mah pamugat asa kirang sae nganggona. Tah ayeuna mah ieu perhiasan teh bade disanggakeun ka salira Nyai bojo akang. Anu tangtos bakal langkung sae jeung sieup di anggona. Sareng bakal langkung geulis geula sok. Urang anggokeun ku akang tangtos sae sieup katinggalna. Kitu ceuk jakarana bari jeung ngajungjungkeun eta kongkorong. Nya barang nempo kitu mah Nyi Arum meuni colohok ka mangkadu. Da puguh arek harita ari nempo perhiasan anu alus sarupa kitu mah. Sanggis kitu terus ku jakarana hateup dipakekeun ka Nyi Arum kana beuheungna. Breh atuh katempo meunikeun ka alus pisan. Sarta heueuh we jadi nambahan geulis pikeun Nyi Arum anu makena. Samalah batuna oge meuni katempo ku kurilapan kacaangan ku cahaya sempor anu digantungkeun dina bilik. Kang, meuni sae kieu geuningan. Hatur nuhun ya Kang. Arum harita imut bari jeung neuteuk meuni antep. Tos Nyai hayu ah. Hayu ka mana atuh Kang? Ya hayu urang kula mah pan ieu teh atuh tos nuni sareng maknya atuh. Salira teh teu ngartos. Oh, Kang mah mun itu sabaran. Ih, tos watosna atuh ayeuna mah. Akang sok kitu. Aduh. Ayo. Nyi Arum jeung jakarana harita duanana seliteteuk bari jeung si imut. Imut anu ngandung hartinya sanggis kitu mah. Ceep harita teh duanana jarempe anu ngomong deui. Duanana terus jarempling. Peuting harita jadi peuting anu kacida bagjana pikeun Nyi Arum jeung jakarana mah. Peuting anu mugaran, peuting anu pinukur barupaning pangharepan. Hiji peuting anu bakal ngagumelarkeun kahirupan jeung lalakon anu anyar. Alhamdulillah para wargi carita jakarana tamat dukikeun ka dieu. Kuahna kitu ulah kirang-kirang hapunten bae mangawakilan Ibu Pangarang. Bilih kasabit nami
sarua asma tempat padumukan anu kaguar dina lebetning ieu carita ulah kirang hapunten lo nya. Naon margi nu margi ieu mah karangan samata-mata atereumpih karangan biasa teu aya sangkut paut jeung kaum dangu sadayana lo. Wahana kitu atuh sim kuring Mang Deding haturkeun nuhun ku mangrupi perhatosanana insyaallah amburos atuh baris nuluykeun caritana duka caritana naon nya. Pada kitu Mang Deding haturkeun nuhun ku mangrupi perhatosanana urang kantun kasadana urang tepang dangu deui sareng acara carita anu sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.